galur kaluhur kebiasaan wah tata krama di tentang Sunda ciri anu jadi tali paranti satu acana upacara nikah biasa diadakan oleh seserahan atuh lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya puji senang syukur urang sanggakeun ka Gusti nu murbek alam anu maha welas anu maha asih henteu aya pilih kasih kasugri anu pemelit di bumi. Kana kawaningan galih kepanampian kalintang utamina simkuring kalayan asmana Bapak Asep Mahmud Sarimbit ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan. Asa momok manggih gorowo asa bade meuntas di papat cukang gaduh maksud hatur kapi unjuk ditaros pisan naon anu jadi pamaksana muarek dinding toir simkuring sejawak cabalaka numawi nepangan bapa rawuh ibu miwah kancah mikala sadayana lain lantung tabuh laku nanging sumeja ngalaksanakeun pasang subaya sataun anu kalangkung nyaeta jatuh keramina Bun Ahmad Sodikin kaneng endah permatasari. Numutkeun galur kaluhun kebiasaan miwah tata krama di tentang Sunda ciri anu jadi tali paranti satu acana upacara nikah biasa diayakeun heula seserahan atuh kumargi ayeuna parantos ninggang kana mangsana simkuring ngawakilan ibu ramana maksad nyangakeun ieu Pun Ahmad Sodikin ilang along margahina tiwangkit ieu sesatna parantos teu ngagaduhan nyanggakeun kasalira bapa rawuh ibu mugi ditampi ku kaweningan anu galih mung langkung teu payun dedak agung nya paralun pun anak teh sanaos wargana jangkung luhur dedeg sampe umurna mah leuwih leuwih kurang saupami dina bubuahan mah pribadosna teh estu atah keneh kirang luang sung panemu tah kumargi eta henteu aya sanes boh bilih lepat tincak boh kirang kata titi duluga peryoga mugia luntur galih ulah kira-kira paparit biwejang kalihna perkawis simkuring indit sirip sapir undi teh estu teu jangjang teu jingjing ieu mah estu mung sakur tutungkusan tambah kawaranan pedah kasebatna seserahan ieu mah sakadar tanda kanyaah tawis ka asih etang-etang pamungkit kadeudeuh dipun anak ka pibojoeunana kalayan caang bulan 14 Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan sakitu anu kepihatur hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.